Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dina pangajaran basa Sunda. Materi anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan carita pondok. Wangunan carita pondok. Nilik tina wangun eusina karangan wangun carita pondok kaasup kana sastra sampeuran. Lantaran ayana sabada sastra Sunda kapangaruhan ku sastra kulon. Nu dimaksud karya sastra sampeuran nyaeta karya sastra nu bisa kapaluruh jolna tina kasusastraan deungeun, bisa wae dumeh beda seler bangsa atau beda bangsa. Istilah carita pondok oge sok diwancahkeun jadi carpon, oge kungsi diwancahkeun jadi tadok atawa cadok. Hartina karangan tinulis rekaan atau fiksi dina wangun lancaran atanapi prosa naratif. Galur caritana relatif basajan lantaran jumlah kajadian carita henteu rea. Museur kana hiji kajadian utama mangrupa hiji episode jeung palakuna oge ukur 2-3. Saterasna aya sajarah jeung kamekaran carita pondok. Wangun carpon asup kana sastra Sunda mangrupa pangaruh tina sastra Walanda jeung Indonesia. Buku kumpulan carpon dina basa Sunda dina sastra Sunda oge leuwih ti heula medal upama dibandingkeun jeung buku kumpulan carpon munggaran tina sastra Indonesia. Dina sastra Indonesia, buku kumpulan carpon nu pangheulana medal nyaeta Teman Duduk karangan Muhammad Qasim tahun 1836. Tahun 1830 medal buku kumpulan carita pondok munggaran nyaeta Dogdog Pangrewong karangan GS. Lamun dibandingkeun jeung buku kumpulan carita pondok munggaran dina sastra Indonesia nyaeta Teman Duduk karangan Muhammad Qasim anu terbit tahun 1826, Dogdog Pangrewong terbitna genep taun leuwih ti heula. GS teh nyaeta G Sastra Direja. Ceuyahna carpon dina sastra Sunda pangpangna sabada merdeka umumna sumebar ngaliwatan majalah jeung surat kabar Sunda nu nepi ka kiwari henteu robah. Upama aya buku kumpulan atau antologi carpon nu medal, meh ampir kabeh carponna kungsi dimuat dina sasahiji majalah atawa surat kabar. Saterasna aya papasingan carita pondok. Nurutkeun Faturrahman, carita pondok anu gelar dina sastra Sunda bisa dipasing-pasing jadi 4 golongan. Sakumaha nu ditetelakeun ieu dihandap. Kahiji aya carita pondok biasa. Nyaeta carita pondok anu ditulis ngagunakeun aturan-aturan lumrah. Upamana wae tema anu dipasualkeun dina eta carita pondok teh mangrupa kaayaan anu mindeng kajadian jeung kapanggih dina kahirupan sapopoe. Nu kadua carita pondok absurd. Nu dimaksud carita pondok absurd nyaeta carita pondok anu unsur-unsur caritana henteu napak dina realitas. Sabalikna tina carita pondok biasa. Dina carita pondok absurd, mas struktur caritana teh teu pati dipasualkeun. Kalayan aya carita pondok anu teu puguh galurna. Temana biasana beunghar ku silip jeung siloka. Silip sareng siloka teh simbol. Ku kituna pikeun mikaharti carita pondok absurd urang macana kudu daria. Janten kedah daria teh kedah leres-leres. Carita pondok liris nu katilu nyaeta carita pondok anu basana pinilih pisan. Malah sok diutamakeun bahasa anu ngandung mamanis jeung murwakanti. Anu ngabedakeun carpon liris jeung carpon biasa nyaeta dina gaya basana. Pangarang nu sok nulis carpon liris diantarana aya Yus Rusyana, aya Min Resmana, jeung aya Yos Hamdan. Anu kaopat aya carita pondok humoris. Nyaeta carita pondok anu ngandung unsur pikaseurieun. Biasana eta unsur pikaseurieun teh kahudang dina ekspresi pangarang atawa dina paguneman tokoh-tokohna. Dina sastra Sunda pangarang anu mindeng nulis carpon humoris nyaeta GS, tanapi G Sastra Direja, Muhammad Amri, jeung Ahmad Bakri. Saterasna aya unsur-unsur carita pondok. Anu kahiji ayana tema, anu disebut tema nyaeta inti tangtungan atawa inti ageman anu sifatna abstrak. Dipageuhan dina racikan karangan rekaan pikeun ngayakinkeun nu maca.
Bisa jadi ku pangarang ditambahkeun tanapi ditulis, tapi mimindeng nama implisit jantan disumputkeun. Tema teh jadi pamengkeut sagemblengna carita atawa muncul carita sagemblengna. Unggal carita anu hade diwangun ku tema anu nangtukeun arah. Tema biasana sok dijadikeun ide sentral tanapi puseur atawa makna sentral hiji carita. Nu kadua ayana palaku. Palaku kabagi tilu, aya palaku utama nyaeta palaku kahiji palaku anu nyekel peran utama ti mimiti nepi ka akhir carita tanapi disebat oge protagonis. Nu kadua palaku kadua nyaeta palaku anu peranna marengan mantuan tawa jadi lawan palaku utama biasana kurang disebat antagonis. Anu katilu aya palaku tambahan. Palaku tambahan nyaeta para palaku anu peranna teu pati penting. Biasana palaku tambahan ieu diasupkeun kana carita sangkan carita jadi leuwih hirup jeung nguatkeun karakter palaku utamana atau palaku anu kadua. Anu katilu ayana galur. Ai galur teh jalan carita. Anu disebut galur, alur atawa plot nyaeta leunjeuran carita, runtuyan kajadian carita anu patarema nepi ka ngarakit jadi lalakon anu gembleng dina ngarakit kajadian carita. Nempatkeunana ngatur heula pandeurina matalikeun hubungan antar kajadian jeung saterusna. Unggal rakitan disusun jeung dipidangkeun pikeun meunangkeun efek-efek emosional jeung kaendahan. Anu kaopat aya latar atanapi setting. Nah, nyaeta gambaran waktu kaayaan, pajamanan, patempatan, lingkungan, suasana jeung saterusna anu ngalantarankeun kajadian carita. Tegesna mangrupa salah hiji komponen dina adegan karangan. Merenah henteuna milih latar jeung ngadeskripsikeunana milu nangtukeun ajen karangan. Ari ajen teh nilai. Anu kalima nyaeta ayana amanat. Amanat nyaeta pesan pangarang anu hayang ditepikeun ka nu maca. Amanat teh aya nu nyamuni disatukangeun alur carita, aya oge nu dibejakeun langsung. Pikeun nganyahokeun amanat hiji carita, kudu maca heula sagemblengna carita nepi ka rengse. Aya kalana amanat anu hayang ditepikeun ku pangarang teh raket patalina jeung tema carita. Mung sakitu pedaran ngeunaan carita pondok, saterasna aya ngeunaan pancen tugasna. Ti dieu mangga ku hidep kerjakeun pancena kanggo ngukur kamampu hidep atanapi pamahaman hidep ngeunaan carita pondok. Kade tong hilap di like sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.